Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngajawab salam orang doakeun sing awet muda. Anu teu ngajawab salam orang doakeun salakina sing boga mamah muda. Sekali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi fadala bani adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Sallallahu ala sayyidil arabi wal azam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya nabiyyil hikam amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikrihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi baraknahu Allahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadanu ummati. Al-hadis. Tabarukan fi du'a. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban sadayana wa barik lana Ramadana wa hasil
Puja anu janten panghias raga urang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla anu parantos nyiptakeun alam dunia katut eusi-eusina. Puji anu janten panghias ati urang sanggakeun ka Allah anu maha suci, Allah anu maha agung, anu parantos maparinan pitulung, anu parantos nyiptakeun orang kota nepi ka orang sekali deui Allah parantos nyiptakeun orang kota nepi ka orang kampung. Tinu pendek nepi ka nu jangkung, tinu pesek nepi ka nu mancung. Anu mana Allah parantos maparinan nikmat ka urang sadayana tiasa ngariung dina ieu tempat anu insyaallah barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tah mumargi kitu hai urang sami-sami ucapkeun salawat wassalam mugi tetep dikocorkeun ka habibana wa nabiyana nabi besar Muhammad terhilang ke para keluargana, para sahabatna, para tabi'in khususna umum nepikeun jami'il muslimin wal muslimat selaku umatna anu insyaallah taat sareng nurut kana ajaranna. Oke, mudah-mudahan orang sadayana sing kenging syafaat di Kanjeng Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terhadap kekagantun para alimil ulama, para kiai, para ustaz-ustazah, para guru-guru, sareng para kasepuhan sadayana khususna anu aya di ieu wilayah, urang doakeun guru urang ieu masing sareha. Amin. Sing dipanjangkeun yuswana. Amin. Sing dijembarkeun milik rezekina. Amin. Sing ditambih-tambih barokah ilmuna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oge terhilang kepada panitia penyelenggara ieu acara anu parantos ngorbankeun harta tanah jeung sajabina. Urang doakeun mudah-mudahan para panitia ieu dibalas ku pahala anu berlipat-lipat ganda ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oge terhilang ke aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, dikawit Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, masih paranjang umur. Jadi pemerintah anu adil bijaksana anu nyaah ka rakyatna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oge terhilang kepada jamaah sadayana, ibu-ibu anu lucu di cabakna oge mani ibu jika sepertinya inilah ibu-ibu yang selalu tersenyum ketika salakina keur boga duit. Aduh deh. Kita nyari dia mah. Alhamdulillah. Para jemaah sadayana kumaha dararana? Alhamdulillah abdi tiasa silaturahmi sareng ibu jamaah sadayana. Sebab sahur Kangjeng Nabi barokahna silaturahmi bakal panjang umur loba dulur. Mana duit wah. Dulur sia dulur. Lamun hirup loba dulur kamana wae oge mah susah. Pasti loba anu mere duit hai ieu mah. Iya ada ngaji jeung ibu-ibu teh kana berduitan wae. Wios abdi mah teu dibere duit oge asalkan duit menang Allah.
silaturahmi oge tiasa lewat HP, tapi HP oge kumaha anu nganggo. Lamun tiasa bijak ngagunakeun HP, maka insya Allah komunikasi lancar. Da HP mah teu salah, HP mah teu goreng, tapi anu goreng mah jalma anu salah ngagunakeun HP eueuh. Nah, jolkanana. Da HP mah eueuh merek nana, aya lagi manana. Sekali deui, HP mah teu salah, HP mah teu goreng, tapi anu goreng mah jalma anu salah ngagunakeun HP. Tah kitu atuh ceuk lainana. Ibaratna lamun teu bisa ngagunakeun HP teh kieu ceuk. Ayeuna ibu gaduh HP, gaduh nomor salaki, ari tateleponan jeung salaki batur. Aya nu kitu di dieu aya? Lamun aya berarti eta ngaranna heuyeuk. Heueuh kan ari heuyeuk mah tamu corong kahareup ade lempang ka si bapak gaduh HP, gaduh nomor pamajikan, ari chattingan jeung pamajikan batur berarti eta teh ibu gaduh bumi, ari kaluar tina jendela berarti eta ge si bapak gaduh motor sae, ari ngabonceng awewe sejeng berarti eta ge ojek. Biasana ge nu kitu mah namina ojek. Teraskeun ya, teraskeun. Nya da teu acan ngaosna. Hadirin jamaah sadayana abdi bungah kacida ningali jamaah seueur sapertos ieu. Margi naon ceuk? Nya dari kana pamajian mah rese, dieu ge geus dibulak-balik. Make standar hiji bari nyambung jangan. Make standar dua bari nanggung turun. Teu make standar atuh ngagubrak dasar. Aya nu model kitu di dieu aya? Aya. Ada belah mana calik? Kasihan ganteng cing sakalian.
jadi kitukeun ku anak. Mentaan indung bapak nage kedah gaduh didik murang kali sing leres minimal murang kali teh diajarkeun alif-alifan ku indung bapak teh. Memang berat ceu hawa anak-anaknya cuma. Tapi ku urang kudu dipaksa. Nanang oge kudu dipaksa. Insya Alhamdulillah. Acara orang ieu teh nyaeta sejam memperingati Isra Mi'rajna baginda Rasulullah Muhammad. Salah sahiji anu ngajangkeun asbabiah diisrokeun sareng dimi'rajkeunana baginda Rasul nyaeta waktos harita baginda Rasul nuju bersedih, nuju berduka cita, kesedihan yang sangat nyata. Sebab waktos harita baginda Rasul ditinggalkeun ku bojona tercinta Siti Khadijah. Ibu terang Siti Khadijah. Ibu terang Siti Khadijah. Tapi sering kadang-kadang Siti Khadijah. Tahu tos harita baginda Rasul ditinggalkeun ku istrina tercinta Siti Khadijah. Siti Khadijah, istri Rasul yang sangat berwibawa, anu gaduh sopan santun. Hartana Siti Khadijah bruk di jero, bruk di pantung, alayah di tengah imah. Tapi ibu, Masya Allah luar biasa Siti Khadijah. Walaupun ngagaduhan caroge anu yusona sahandapeun, sebab waktu sarita baginda Rasul menikah dengan Siti Khadijah yusona nembe nincak 25 tahun. Sementara Siti Khadijah yusona parantos 40 tahun. Tapi ibu Masya Allah luar biasa Siti Khadijah tak pernah ngalawan kanu jantan carogena, tak pernah nganyeriatekeun kanu jantan carogena. Bahkan dina hal sepele ketika Siti Khadijah memanggil Rasul, bahkan anu carogena Nabi dipanggil ku Siti Khadijah, ya Nabi ya Allah, sekali deui ya anu pangkatna Rasul dipanggil ku Siti Khadijah, ya Rasulullah. Anu pangkatna Habib dipanggil ku Siti Khadijah, ya Habibullah. Eta namina romantis. Sekali deui, eta namina romantis. Ibu saudara orang sakit kupang karena saudara taman sok ayeuna mung sauran sakit kupang karena anu salakina tukang ojek dipanggil ya tukang ojek, anu salakina tukang macul dipanggilna ya tukang macul, anu salakina tukang nguseup dipanggilna ya tukang nguseup. Tak kitu sauran salaki teh make kemesraan sing romantis kumaha eta cek si ibu teh atuh neng kumaha ibu mah nya urang salaki romantis da teu pernah dicontoh ku salaki kupingkeun ketika Rasulullah memanggil istrinya Siti Aisyah romantis luar biasa. Ya Humairah, wahai istriku si cantik yang kemerah-merahan pipinya. Ibu saudara dipanggil gitu ku si bapak. Sekali deui ibu saudara dipanggil ya Humairah. Eta cek si bapak. Rek kumaha nya urang sa pamajikan ya Humairah. Dadina pipi nage kokoloteun hungkul.
siap ta baginda Rasul bade? Bade? Insya Bapak sauran pamajikan tes romantis. Ibu sauran salah kita sing romantis bade? Bade? Insya Rasulullah begitu sedih ketika ditinggalkan oleh istrinya tercinta Siti Khadijah. Tah dia ngabuktikan bahwa derajatna istri di mata Islam sungguh alhamdulillah. Mentakan geuning dina pangasan oge pangseueurna istri. Alhamdulillah. Di pangasan pangseueurna saha? Istri. Di pangasan mingguan saha? Istri. Anu sok ka pasar? Istri. Anu sok ngayakeun duit salakina? Istri. Anu sok ngalawan ka salaki? Istri. Anu sok nganyerihatekeun salaki? Istri. Antakan geuning dina rangka oge pangseueurna istri. Alhamdulillah. Astagfirullah. Nauzubillah summa nauzubillah. Si ucil kana rangka alhamdulillah. Tahu hikmahna Isra Mi'raj anu kahijinya eta kanggo istri. Kedah tiasa mencontoh kepribadian Siti Khadijah dan teu pernah ngalawan kana janten carogena. Teu pernah nganyerihatekeun kana janten carogena. Bade diamalkeun insyaallah. Bade insyaallah. Kupingkeun ibu sing saha wae istri anu nyium tarang salaki maka sami sareng nyium hajar aswad. Komohon salakina bari kurang bodas ceuk, kurang bodas. Bahkan aya dina kitab istri anu nyium tarang salaki maka 70 dosa digugurkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Untung teu ceuk. Untung teu. Bade diamalkeun insyaallah. Bade insyaallah. Ibu-ibu masuk maluan kitu. Malu-malu bucin. Lamun bade diamalkeun tah ayeuna uih ti pangajian naam kade ngajina ulah bari nundutan. Lamun nundutan udangkeun heula bisi salah nguping. Ieu mah di pangajian nundutan jadi wes salah paham kieu kasih bapak teh. Bapak tadi saur anu ceramah sing saha wae istri anu nyium tarang salaki maka samisaran nyium Haji Ahmad. Kan tadi teh gaji yang bari nundutan. Dai geuning bapak salah tadi teh saur anu ceramah sing saha wae istri anu nyium tarang salaki maka sami sareng nyium hajar aswad lain Haji Ahmad. Malahan istri anu nyium tarang salaki maka 70 dosa digugurkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hayang digugurkeun dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Hayang. Tah eta amalkeun. Matakan ibu nitip sing taat kana janten carog. Ayeuna sok sanajan ibu kental ibadah nalika adan gugur salat fardu terus disusul ku pasunatan Nabi tibeurang ibu salat duha penting salat tahajud terus disusul ku ngaji Al-Qur'an tapi catat dina manah ibu khianat kana jadi salaki
karena loba tanah narga tapi tak ada salat berjamaah di masjid maka kabeh hartana moal barokah. Hayang hartana barokah. Ayo. Tak mentakan bapak-bapak kedai rajin salat berjamaah di masjid. Ibu lamun gaduh salaki tak salat berjamaah di masjid carikan bisi hartana hanteu barokah. Mentakan bapak-bapak lamun dicarekan ku ibu-ibu ulah sok ngambek ulah sok kasar ka pamajikan. Aya di dieu nu sok kasar ka pamajikan aya kupingkeun moal sukses hiji pagawean salaki lamun eueuh doa tinu janten pamajikan. Mentakan bapak sing loba pamajikan teh ngarah loba doa dan sukses. Setuju Bu? Emang bapak kene kan? Masya nu terakhir mana Isra Mi'raj teh nyaeta kanggo urang sadayana. Sebab waktu Nabi parantos ngalaksanakeun Isra Mi'raj nyendak oleh-oleh kanggo urang sadayana. Bola mun dipasieun oleh-oleh sok atoh tara. Terus sok dibuka. Hadiah oleh-olehna resep anu spesial apa anu biasa? Spesial. Tawak pesarita baginda Rasul nyendak oleh-oleh anu spesial kanggo urang sadayana. Nyaeta anu asalna salat 50 waktu jadi 5 waktu. Tapi cacat-cacat 5 waktu oge loba keneh jelema anu ninggalkeun salat leres tah ayeuna abdi bade ngaraseula ka para jamaah sadayana. Ari monyet sok dahar tara. Sok. Balikan deui kurang kompak. Ari monyet sok dahar tara. Sok. Monyet sok minum tara. Sok. Monyet sok sare tara. Sok. Monyet sok salat tara. Monyet sok ngaji tara. Monyet sok puasa tara. Monyet sok zakat tara ceuk. Hari ayeuna jelema sok dahar tara. Sok. Jelema sok minum tara. Sok. Jelema sok sare tara. Sok. Jelema sok salat tara. Sok. Jelema sok ngaji tara. Sok. Jelema sok zakat tara. Sok. Jelema sok ngaji tara. Sok. Jelema sok puasa tara. Sok. Berarti lamun aya di dunia ieu anu hirupna teh ngan ukur dahar nginum jeung sare ari palebah salat tara ngaji oge tara puasa oge tara zakat oge tara sedekah oge tara nu kitu teh monyet kali-kali kapi atuh cing sing anu emosi sing cing kali-kali Bentakan ceu ulah sok akhir-akhirkeun kana waktu salat, ulah sok dingke-dingke. Memang berat awana kana salat. Wajar ceu. Sebab orang di alam dunia ieu gaduh dosa. Saha masuran ceu? Pan aya dina Al-Qur'an oge kieu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Bentakan wajar lamun orang arek ibadah sok wararga. Sebab eta teh digoda ku setan. Tapi kurang kudu dipaksakeun ceuk. Kanaon oge kudu dipaksa. Allahumma paksa. Tah orang teu yang ngahir-ahirkeun kana waktu salat. Sebab pang abdul-abdulna amal teh nyaeta salat dina
muntakan ulah wani-wani ninggalkeun salat. Lamun aya di dieu anu tara salat harawaskeun kana ceutilna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lamun mantap, nah jangan nyebutin ada lagi ke orang-orang macam istiak. Sebab hati mana yang tasbih ke Allah, mana yang tara daek salat. Betul. Khususna kanggo pemuda-pemudi kade ibadah zaman ayeuna. Zaman now geus loba gogodana. Betul. Ulah nepi ka kieu. Jenting teu salat yang penting Facebook. Jenting teu ngaji yang penting WA. Jenting teu baca Al-Qur'an yang penting TikTok. Jangan bilang kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sihat. Bila sering kau tinggalkan sholat, innalillah, innalillah. Bila dirimu cinta sholawat, bila hatimu rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, Masya Allah. Pemuda yang sejati yang dicinta oleh Nabi, bukan yang berotot besi apalagi tukang selfie. Pemuda anti maksiat, gemar membaca salawat dan tak pernah lupa mengerjakan sholat. Jadilah kau pemuda generasi yang berguna, bukan sibuk soal cinta penampilan banyak gaya. Jadilah pemuda taat agar dirimu selamat di akhirat, bisa berjumpa dengan Kangjeng Nabi Muhammad. Tah mentakan pemuda kedah rajin sholat, komomen berjamaah di masjid. Rumpina tiap dicekapkan segitu bae, hapunten bilih seueur kalepatanana kumarga di masih kena belajar. Mudah-mudahan naon rupiah anu didugikeun sing aya manfaatna, khususna kanggo abdi umumna kasadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri kita baca salat dulu siap. Siap salawatan siap. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma
إلى أقوم الطريق